siomay mang lah. Bade dibungkus bade di dia na piring. Eta biasana kumaha mang. Uh-oh. Halusna dikumahakeun mang. Oh dibungkus. Tapi lo dibungkus ku koran mang ah. What? Tong dibungkus ku koran ya. Hese ge ngadahan teh. Kumaha tuh ngadahan dibungkus ku koran. Lain dibungkus ku koran ah. Ku plastik kah dibungkus atau na piring. Ya kumaha atuh. Kumaha nu rek meuli rek dikena piring atau rek di plastik lain dibungkus ku koran. Badai sabaraha meserna. Nenangna sabaraha mah. Ya abe mah kumaha nu meserna sabaraha we? Erek 5.000, erek 7.000, erek 10.000. Lamun 10.000 teh loba teuing nu kadahan mah. Uh-oh. Bakal nyesa. Ieu we bah. 5.000 we nya mang. Ribuan dibungkus ya atunya campur mang campur tapi tong make es mang. Oh my god. Salahnya bakso make es wah paling-paling mau di bumbuan jeung di kecapan. Yes? Lain es cincau lain ieu mah bakso siomay. Mainnya make es. Bingung aing mah. Erek moal ieu meserna. Meulina erek moal ah. Nah bade campur. Campur kabeh we campur tapi entong make sendal capit memangnya. Uh-oh. Tong lah wala tuh ama mau make sendal capit maknya make sendal capit campur siomay tahu paria jeung kol moal di eta engkolna ti pasar mang. Oh my god. Erek moal meuli nya engkol mah tuh di pasar meuli. Iya atuh mang. Duh. Erek moal ieu teh mesenna. Meulina erek moal ayeuna nya mah geus beurang ieu atuh ah. Aing mah. Aing mah. Bingung aya nu meuli kieu teh. Atuh. Mang, sedotanna 2 we nya mang nya. Aduh, iya masih omay ah, mau pakai sedotan. Aing mah ieu ah, kresekna we. Awan mau dijual aing mah. Ini teh. Thank you.